Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepangkeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Rawun Mabuaran. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Supriyatna N. Sabah ti Palihan Sumedang, Susumedal segede gedang. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilat di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Rawun bagian anu ka-7. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, par samakna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Bade arangkat ka mana ieu teh kulaan meningaleut ngabandaleut ngemat-ngemat jatang binang kieu sapertos bade arangkat moro ieu mah naleres gitu bade maroro. Ceuk si Aki pedah aleutan teh marawa anjing nyangkana rek maloro. Nyagi kami sarerea teh rek moro pugu, tapi moro nalin moro bagong, tapi moro maung lodaya gi. Ceuk Bah Narya bari ngagilingkeun leungeun bajuna bangun ngajago pisan. Baru rek boro maung lodaya nya bisa gitu maung lodaya diboro. Daza emut Aki mah can aya kabejakeun paninggaran di mana oge nu sok moro maung lodaya mah. Ceuk si Aki nu ngageugeuh di saung sawah bebedahan. Nyaritana teu weleh babasa turang ku hormat. Lah maung oge lain maung samanea ieu maki, tapi maung kajajaden ngaranna si Rawun. Ceuk Bah Narya. Nyaritana bari tuluy gek diuk dina akar putat anu ngalonjor gigireun emper saung. Nah, aduh maung-maung wae nepi karek dibaroro keur naon. Upami bisa mah sae moro uncal we, raos dagingna hibu guringi. Aki oge sedep kana panggang daging uncal mah. Lah ngarugsaki nah kita apal gitu. Ayeuna ingon-ingon diunggal lembur, dibadogan jeung dipaehan meuni kalempar unggal kandang ku si maung lodaya.
sanes jalmi nu sok sanes jalmi nu sok babadog sareng rampog maksud bila aku mau ngadon madoga ningon-ningon geuning ieu bukti nambe nu agi eueuh nu mau teu aya nu nandasa cacang di leuweung oge aman boa-boa meureun diheureuyan atuh maungna kade tu ngaganggu jato upami teu ngaganggu mah jatona bilijan dan awon balukarna gasadayana cek si Aki pepeujeuh ka Bahnaria khususna ka balarea anu aya di dinya umumna. Lah moal nyaho Aki mah kurung batokeun hirup di leuweung kieu mah moal nyaho nanaon jeung deui ieu Ki kami mah rek nyangkalak Sirawun sote pada butuh ku hadiahna Ki. Hadiah nya naon hadiahna Zun? Hadiahna duit 100 golden emas watangan tuluy golden asli 24 karat 10 siki kita. Naja anu bade majian hadiahna Zun, anu bade majian golden emas watangan tuluy golden asli 24 karat desa eta tuan gopernemen langsung anu bakal merena malah ieu teh disayembarakeun Ki sing anu bisa nyangkalak Sirawun bakal diberi hadiah Cek Bahnaria ngajentrekeun satarabasna. Gade juragan gade sing ados-ados apal sorangan walanda mah sok jalir janji akhir-akhir sanes hadiah anu dibazikeun kala sok henteu ketang. Cek si Aki nyaritana ditungtungan ku ngaheheh bari teu kebat. Saha atuh eta aki-aki anu umurna geus meh saabad leuwih teh? Keun kege bakal kacaritakeun. Ayo urang berangkat kala ngabandungan si Aki nu ceramah getek ceuli. Nyahopan urang terek ngaraponan Sirawun ngado cicing di dia. Ayo mangkat Cek Bahnaria kituna teh bari jung cengkat tina diukna. Laju indit teu pamit ka si Aki, ngaleos tanpa permios. Para mitra sadayana, Bahnaria ninggalkeun si Aki ngaleos ngabeng-beos. Si Aki ukur bisa molohok bari gogodeg. Nampokeun abringan jalma anu cenah rek ngaraponan Sirawun. Si Aki ukur bisa mesem. Tuluy ngagerendeng tina jeroeun hatena. Sing jalamet maneh Rawun deudeut deui. Lalagon hirup maneh teh nepi ka kituna geuning. Gara-gara buyut Aki anu geus nugel janggana pamajikan maneh sirina. Ayeuna maneh hirup teh kalah katurug katutuh. Pamajikan maneh jadi korban, maneh kalah menang fitnah geus ngarampok ingon-ingon urang pilemuran. Tug akhirna ayeuna maneh keur pada ngancam ku urang lembur. Jeba dipake sayembara deui ku orang Walanda. Hambura buyut kami anu bolon kene nu teu nyaho dihitut-hitut bau aja. Gara-gara salah paham tina bahasa manusia teu bisa bahasa maneh teu bisa ngucapkeun bahasa bangsa kami Rawun ya gadi Rawun kitu cek gerendangna si Aki. Cek basa kidalang teh mah giri lungsi lan paingan. Giri hartosna gunung, lungsi hartina cacing. Sarang paingan hartosna teu sangka saserbuk samerang nyamuk. Paingan atuh paingan da geuning eta aki-aki teh eyangna jangmud keneh. Bukti nama akina Bah Usman anu katelahna Ki Sulki kalaya nu kagungan gelar Kitapak Guntur Geni teh. Ki Sulki bisa hirup nyaung-nyaung
titirah di wewengkon leuweung Batu Korsi teh sanggeus ditinggalkeun maot ku garwana nu katelah Mas Samroh alias Nyi Raden Inten Siti Samroh teh. Mitra harita teh Ki Sulki ninggalkeun lembur sarakanana kampung Babakan Elod di Cisolor anu pernahna tonggoheun walungan Cilame. Ki Sulki lempang saparan-paran nete akar ngembing jangkar mipir-mipir pasir nulung kawing mapai-mapai wehangan anu lalawang jog anjog kasisian leuweung Batu Korsi tug nepi ka kiwari bebetah bebenah bubuara nyaung-nyaung di dinya bari tuluy ngabedah rarabak nu curcor ku cai nyusu dijieun sawah bedahan. Sabenerna Ki Sulki lain teu hayang ngahiji ngumpul ngariung jeung anak incu buyut nya jeung Mbah Usman ambu Elin sakulawarga. Ngan Ki Sulki boga pamikiran satungtung sukuna bisa keneh ngalengkah leungeunna bisa keneh diulangkeun keur neangan pangupah jiwa mah Ki Sulki moal waka ngaripuhkeun sanak kulawargana. Ngan Ki Sulki janji ka dirina sorangan satungtung jangmud can jejeg 7 tahun umurna moal waka bisa ngariung jeung incu buyutna. Tah lebah dieu mah kidalang oge teu bisa ngarobet eusi jeroan hate Ki Sulki. Mun ngodok jeroan taeun mah duka tah hese lah. Para mitra kaum dangu sadayana, ayeuna urang caritakeun deui rombongan anu rek ngaraponan si Rawun. Eta rombongan teh laju mapai jalan satapak beuki lila beuki asup ka jero leuweung geledegan kayaan beuki rembat ku kakayon. Rupa-rupa tangkal kai aya kabeh, kai gede-gede, kai leutik-leutik, tangkal teureub, tangkal suren, sono keling, jabon, ki hujan, aya ki renghas, aya nunut. Bungbuahan leuweung oge keur meujeunna mangsa baruahan kayaning buah malaka, ki lalayu, buah huni, salam anying, salam biasa, tuluy duet, sentul jeung lametang. Bonggorosan leuweung pating renggenek, boros honje, boros kunci, aya boros kamalaseo, boros comrang jeung boros parahulu. Mbah Narya minangka gegedug eta rombongan pada muji we ku batur-baturna. Cenah bener Mbah Narya mah gede wawanen, teuneng ludeung taya karempan taya karingrang. Benernya si Abah mah wanian sakieu leuweung gerotan teu sieun ku meong congkok euy, teu sieun ku jurag-jurig siluman slemin. Cek Jang Inen nyarita semu diharewoskeun kana ceuli baturna anu ngaran Wito. Jang Wito mah ukur unggep tanda nganyakeun kana caritaan Jang Inen. Kira wanci asar rombongan anjog ka hiji guha nu aya di jero leuweung Cidomba. Nyaeta pisan anu disebut Guha Batu Korsi teh tempat nyayangna si Rawun. Di hareupeun liang guha teh katempo aya palataran anu rada lega, palataran cadas anu dibulen ku lukut hejo. Lukut nu jaradi tina amparan watu cadas teh meuni empuk mun ditincak. Empuk ibarat amparan karpet permadani anu kandel. Pantes eta cadas teh rek lukutan oge. Apan di luhurna kayuhan kudang daunan kakayon nu galede. Kayaning tangkal caringin, tangkal kiara, albasiah jeung kai songgom anu pating belegbeg jerujul kaluhur. Gedena tatangkalan nu aya di sabureun eta guha teh kawasna bae moal katangkep ku jalma opatan. Coba jarangkung teh kai-kaina leuwih gede alahbatan beuteung munding. Sanajan waktu masih beurang keneh
nya karek tabuh opat sorean. Tapi kaayaan di lalawak eta leuweung, utamana di lalawak Guha Batu Korsi. Kaayaan teu beda jeung kawas anu geus wanci sareupna wae. Cangrana panon poe ukur remeng-remeng. Bubuhan aya keneh sinar panon poe anu nyorot di sela-sela daun, anu bisa norobos kana sela-sela daunan. Jeung rungkun-rungkun anu ngeuyeban ngahieuman eta tempat. Aduh, kecek euy, urang reureuh heula we di dieu, dak reureuh. Sok eta anjing teh gerak kencarkeun, sina nyusut tapak si rawun. Sanu nyaho si rawun teh teu jauh ti dieu, sok lepaskeun. Cek Bahnaria, kituna teh bari gek diuk dina luhur batu, laju muril-muril kumis anu sanggadulan. Sararea bruk brek dariuk tina amparan lukut cadas anu hipu. Malah aya oge anu lalangkarakan awahing ku genah. Itung-itung ngareureuhkeun kacape dina urutan lampahan nu sakitu jauhna. Kade sia bajing Razdawi inen ulah langsung tibrasare sia. Alukan urang nyaratu heula euy. Bisi ieu bisi peribet teu Wito sok kadeukeun geura buka timbalna ge hayo buru. Cek Bahnaria marentah ka Wito sangkan ngajagrageun timbal anu dibawa ku Jang Wito. Wito kapapancenan ngagandong timbal-timbal anu meunang mungkusan ku daun cau anu diwadahan kana rangsel badag. Coba timbal aya 12 bungkus teh. Aya cai nginum oge anu diwadahan tina lodong jeung kele awi gombong. Sararea berak dalahar balake cerakan ngariung yang hareupan tobas tungkusan timbalna sewang-sewangan. Sok geranen pangmetikeun itu tuh, pangmetikeun pucuk kopo konang jang coel sambal euy. Ngeunah gahar geura coelna ku pucuk kondang masuk dar. Hayangna mareundeung ngan asa eueuh euy di dieu mah. Cek Bahnaria marentah ka Mang Inen supaya ngundur pucuk kopo anu ukur sabaraha deupa di tempat anu keur dalahar. Monyet-monyet jeung aya sabagean lutung anu sing arajleng ting gurantung pating guntayang ngaluhur kai. Laluncatan tina dahan hiji kana dahan anu sejen. Tuluy maretik buah kosambi. Aya oge nu maretik buah pereng anu keur arasa. Manuk jogjog, cangkurileung, walik, palengpeng, poleng jeung manuk anu laleutik meuni recet di sarada. Sedengkeun Bahnaria sapara kanca tonggoy we ngarenyo. Nyarocolan sambal ting caleuhak dalahar jeung goreng simet anu meunang mawati lembur. Keur jongjon dalahar sora anjing nu tadi dikencarkeun kadenge sing cungungung babaung. Tina sora babaung ganti ku sora ting garaik tekung silila jep. Taya hiji oge anjing anu nyuara deui. Atuh nu dalahar reg areureun heula ngahuapna. Malah gancang narangtung tina diukna. Sararea pada taki-taki ngawas-ngawas nyidikan sabudeureun eta lalawak Guha Batu Korsi. Harudang udang dak. Cek Bahnaria bari jung cengkat pangheulana. Nah, cikene mah anjing teh meuni rage euy, dibegulon. Ari ayeuna bet tuluy rarepe ngahepep euy. Cik, hayu urang sampeurkeun ayu. Ka sampeurkeun ka begulon dah, ka begulon ayu. Keun we kejo mah di we heula ayu mangkat. Cek Bahnaria leumpang panghareupna dituturkeun ku rombongan anu marilu rek mariksa ka tempat kurut sora anjing anu cikeneh rarage. Duh, buah-buah anjing teh ditekuk maung berbah. Cek Mang Darno ngingetan ti ditu nama. Badag oge hayu garancang leumpangna urang pariksa deuleu.
cek Bahnaria lempangna terus rada semu lumpat. Karek oge aya meureun 30 depak mah lalumpatna teh. Da atuh ari gaur teh. Sora maung lodaya ngagaur meuni aweuhan ngaluarkeun sora gereman anu matak sima. Sing horeng eta teh sora Sirawun, sato gede sato leutik ting buriak lalumpatan nyingkahan pibahayaeun. Sakur sasatoan pangeusi leuweung jadi simpe, taya monyet nu disada, taya embe leuweung anu ngaberele, peucang nyumput kana liang, bagong mubus kana gonggong. Bahnaria nepi ka meuni ngeper awakna ngadegdeg. Baluas pangacian awahing keruas. Komo barang Bahnaria ngareret kabeh kulon mah kalandeu. Nejo genep anjing pamorwan geus pating jolopo, awakna rarangsak tapak cakaran kuku maung lodaya. Bahnaria harita ngayek-yek jiga nu kaburusan. Gaur, Sirawun ngagaur deui. Malah ayeuna mah sorana leuwih deukeut batan tadi. Bahnaria anu tadi kukubuk satelebug kokotak saampar kotak teh bet teu boga kaera. Bahnaria harita luak liuk. Sanggeus luak liuk ngan berebet weh lumpat pangheulana jicir teu nolih baladna anu masih keneh ting harulang. Ari Sirawun barang nenjo aya jelema anu jicir lumpat kakalerkeun teh ngan curaul lumpat ngudag Bahnaria anu keur lumpat sakalumpat lampetna bari cokorna ti tatarajong kana tunggul jeung hunyur-hunyur anu muncuguk di eta leuweung. Mang Wito, si Bajing jang Inen, Mang Darno jeung 8 urang deui ari nenjo gegedugna jicir mah nyamilu jicir daripada hayang salamet. Teuing kumaha nasibna Bahnaria anu satuluyna. Ngan cenah jelema nu salawasna urang mah ngan bisa balik ka lemburna. Punten. Ngan cenah jelema nu sawalas urang mah ngan bisa balik ka lemburna. Sanggeus aya 2 poena asruk-asrukan di leuweung Batu Korsi. Kapahung bingung ku pijalaneun. Sedengkeun nasibna Bahnaria geus moal hanteu bakal disasaak ku Sirawun. Tinggal saurang deui Mang Wito anu kapandeurian katinggalkeun jeung baturna anu sejen. Manehna kalah kapahung di tengah leuweung. Leumpang saparan-paran ku kurubutan dina rembetna tangkal-tangkal cangkuang anu daunna pinuh ku cucu. Jebaloba akar-akar kai anu ting solodor ngahalangan lelengkahan. Mang Wito geus meh saminggu kapidungdung di leuweung tutupan Batu Korsi. Barang dahar samanggihna bungbuahan anu marurag ti luhur tangkal bae dihakan ku manehna. Pamiarsa sadayana, abong aya paribasa harusna sungut jelema leuwih harus batan goong. Bener we Bahnaria paninggaran anu kawentar buraus gedebus jeung sompral teh ayeuna kabejakeun leungit di leuweung Batu Korsi ti saprakna milu saembara pikeun ngaraponan Sirawun teh. Beja geus sumebar ka saantero jagat Subang. Layon Bahnaria kapanggih pikawatireun. Kapanggih-panggih geus aya kana 5 poena ku baladna keneh nu harita kapidungdung di jero leuweung. Salah saurang rombongan Bahnaria anu ngaranna Wito. Harita teh Mang Wito keur asruk-asrukan dina rembetna kakayon jeung tangkal-tangkal cangkuang anu daunna sarareukeut pikeun neangan jalan kaluar ti leuweung Batu Korsi. Dina poean anu kalima akhirna Mang Wito manggih solokan anu caina rada bengkak, maklum peutingna tas hujan gede. Barang Mang Wito ka sisi solokan manehna manggihan
layon bahnaria aya dina kayaan buligir palebah dadana raca tapakuku maung ti korona ngolohkor gorowo layona bahnaria dipalidkeun ka solokan bareng jeung Jangwito anu milu papalidan nuturkeun lajuna cai walungan nuju kahilirkeun tabuh 8 peuting akhirna Jangwito teh eureun tina papalidanana sabab kadenge ku inyana aya saroa domba sing berele horeng walungan teh baras nama malipir ka sisi lembur babakan kandang layon bahnaria dihanjatkeun ka sisi solokan laju digolerkeun dina taneuh anu pinuh ku jukut gigi rinting lembur naon cenah ari ieu tapi asa geus kungsi aing teh ka lembur ieu ih heueuh ieu teh lembur babakan kandang ningan bareto ka dieu teh basa lalajo ronggeng mesin jeung si Adol heueuh babakan kandang kitu gerantes hate Mang Wito bari nyamperkeun imah bilik panggung anu pangdeuketna Sampurasun punten Sampurasun cek Mang Wito uluk salam kanu keur nyokoan pasegan di emper pipir imah rampes cek pribumi bari jung cengkat gep ngajak sasalaman ka Mang Wito anu papakeana jalalibreg jeung buukna nu ran cucut baseuh keneh mulih di mana Jang tos gogo mana laukna kege Ujang di mana asa sanes urang dieu nya Ujang mah ceuk eta warga nu katelah Ki Anjar Pinanggi nanya ka Ujang Wito kuring Wito ti Cikalong bah dupi abah sahana mina oh ti Cikalong aki mah waskum Jang Wito cik mulih di mana meuni babaseuhan gitu Jang atuh Mang Wito teu talangke deui barabat we nyaritakeun pangalamanana ti mimiti berangkat tug dugi ka akhir ditetek tenu kaliwat dicaritakeun kabeh duh cilaka Jang kalah hayo eta layon teh make dibawa ka dieu kumamun kapanggih ku aparat Ujang nu bakal diganggayong beureun ke hayu urang palidkeun tah layon teh Ujang yu jeung abah yu cek Bahwaskum cengkat laju miheulaan in ditrek ngajugjug ka sisi walungan duanana teu adu renyom deui laju ngajugjug sisi solokan Citeureub rek malidkeun layon bahnaria anu geus teu puguh yuksana ayeuna urang balik deui nyaritakeun Ki Suleki anu nyaung-nyaung di sisi leuweung Batu Korsi abong Ki Suleki teh saguru saelmu jeung ajengan manap almarhum nyaeta wadalan paguron Syekh Abdul Jalil teh mantak sagala rupa elmu kanuragan anu kacangking ku Ki Suleki mapakan jeung elmuna mama manap almarhum di antara ilmu-ilmu kanuragan anu geus kacangking teh kayaning Aji Kindeng Salaka ieu ilmu teh bisa ngobrol jeung ngarti kana bahasa sasatoan mantak pantes lamun Sirawun nepi ka turut manut ka Ki Suleki lianti eta Ki Suleki oge nyangking ajian metu sukma lembu sikilan jeung ajian Bandung Bandawasa anu watakna ngabogaan tanaga anu kacida bedas tu rosana imbangan tanaga 10 gajaheun tapi nalika Ki Suleki rek nyarita jeung Sirawun na atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui
Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.